kanggo pamirsa sadayana, pendak deui sareng AHB TV, nepangkeun wasta abdi Bella Oktaviani sareng rekan abdi Amelia Cantika Putri. Simkuring dina wartos ieu bade ngadugikeun kajantenan dina saminggon kapengker ieu nyata loyon korban lini dina Taneuh Pagurugan Cijedil. Patugas saluruh hiji ka layon korban lini ka nu kasaeur Taneuh Pagurugan di Desa Cijedil, Kacamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Dina lantona eta layon teh kapanggih 30 meter di tempat taneuh dina kaayaan anu tos teu robah. Hiji loyon korban lini kapendak nalika ku petugas tim SAR keur memeres sasepang urugan make alat berat di Kampung Cijedil, Desa Kacamatan Cugnangka, Kabupaten Cianjur. Layon korban kapendak 30 meter anggangna dina tempat uruk Cugenang anu karandapan di Cianjur anu saacan bulan kaliwat anu panggih. Posisi layon kaayaan nang karaktur tetembong bagian tak-tak jeung sampeana. Patugas tim SAR saharita ngaevakuasi eta layonna anu kapendak dina kaayaan geus teu robah. Turut teu bisa kanyahoan istri atau pambegetna, tapi tina ciri-cirina korban nganggo kameja panjang pulas biru dongker. Kiwari eta layon teh dicanda ka kamar jenazah RSUD Cianjur pikeun diidentifikasi petugas ngageuing karasa leungiteun kulawargana Balukar Cianjur bisa ngadeg-deg ka kamar jenazah RSUD Cianjur. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring sareng rekam simkuring. Pamirsa sadayana, mugi ieu warta janten pangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayeun. Abdi Bella sareng rekan abdi Amelia Cantika Putri. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.